kantos disepitan ku Gusti Allah langsung. Mantap besiaya di dia nu enggeus disepitan borosot ka alam dunia teu kudu disundatan deui. Teu kudu disundatan deui. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi jundatana sekali mun geus nyeleh beres entos. 2 kali lamun encan nyeleh 2 kali. Can nyeleh keneh bae masih nyangkrung aja 3 kali. Tapi lamun awewe mah mun awewe sakit lah loba Lumadak saeutik bae kieu cak Kangjeng Nabi. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama Islam, bil khusus kersana Kiai Haji Hasan, oge ke Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Nariban Titobat, para kiai setempat di dia, bil khusus pisan ka Sohibul Bait Abah Haji Saliman, oge ka Ustaz Durjen, berikut para qori umna, para hadirat muslimin wal muslimat nu kusim kuring dimuliakeun. Katantun aparatur pemerintahanana anu pasti diriungan urang moal aya bupati moal camat geuleuh lurah gelah tinggal sepotong masana kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah simkuring khususna di naung ieu umumna urang sadayana kumpul di dieu dina pangaosan Walimatul Kitab. Ari ngondang nama ka simkuring Walimatul Arus, walima papanganten. Merenannya na salah ngomong tenang. Undangna nikahkeun, urang badang maghrib jana nikahkeun, pas nikahkeun ngariung ngaju balik.
barang datang tadi ngeberrejeki sih maka kawe tak lain sih ya. Salah ngondang nikah kena kawahitanan sebenarnya masih mengguring matos tenampi kecuali hiji lamun dionang ku parawan Boyong. jadi ulang ngondang ngasum guring mah dibere sanget komota model situasi kieu iya sapeker teh ieu mah lain jang aji ieu mah jang Organ. jadi nu ngondang baru teu nyahoeun situasi jelema loba kudu make sapeker kumaha aja tukang sapeker nablon nyala teu bisa ngira-ngira kumaha lantaran ngomong teh lawan make sapeker kos kieu kula ngaji misalnya poe minggu make sapeker kos kieu asar moal bisa ngaji mulai sora aju tadi raroba masa kitu baragusna sorana kengek kabeh kula geus ngorang ngadengikeun anu di bojong sakitu bagusna ja tadi mah kadengena atuh jeung bebek bagusan bebek jata mah ulah disalahkeun nyana ieu sapeker ceuk kula mah maning geus dia mah ngaji sapeker beuleum Siap. teu ukuran ieu jelema ribuan dibere sapeker kos kieu teu ukuran karena mentak jelema mah teu kudu dicicing teu kudu asal suara sapeker gemakna leuwih gede tibatan suara jelema cicing sorana prinsipna kos kitu ulama di mana-mana sok nyareganan tukang sapeker lain hiji lain dua aya ngundang Ki Uci embung aing asa dicarekan deui cenah atuh ieu mah lain carekanan gantungeun ieu mah aduh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mal kangkat ieu mah sapekerna jang 100 urang ieu kondisi sapeker model ieu jang 100 200 ieu kaangkat jang 500 jelema moal kaangkat ieu mah sapeker lah teh mah kutil ieu mah moal kaangkat oh masalah ngan kege lamun jeung acara anu gede loba jelema atuh ulah kos ieu sapeker mah moal kaangkat ieu aya sapeker jang nyarita aya sapeker jang nyanyi lamun salon kos kieu jang nyanyi sapeker nyarita bahaya khusus jadi ngeunaheun hampang gede sorana teu kudu jejeritan ya yang ngabegaan bae malum lah tuh di dieu mah sapira di dieu tuh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina wengi ieu alhamdulillah urang kempel di dieu dina raraga walimatul khitan artina walimatul khitan teh walimah nyundatan nu aya di dia insyaallah meureun teu kudu ditanya deui kabeh meureun nu geus dewasa mah geus disundatkan encan coba hayang nyaho buka lamun urang nyaritakeun tentang hukum nyundatan
kula pernah ningalian dina kitab Raudhah aya bahasa yajibul khitanul lirrijali wan nisa'i. Wajib hukumna disundatan ka lalaki jeung ka awewe. Sakali deui hukum nyundatan lalaki wajib disundatan, awewe ge wajib singkat bae lantaran ieu situasina lain deui. Hujan teu kudu didoaan lah. Antep bae heula lamun rada gede karak doaan. Nukos kumaha buktina nyundatan lalaki. Ari nyundatan lalaki mah gampang. Cek Imam Nawawi qatul jildi megatkeun kulit allati yughattil hasyafah allazi yughattil hasyafah motongkeun kulit si kulit eta anu nutupan kana helm kana gegendingna potongkeun eta mun sakali motong masih keneh encan nyeleh potong deui dipotong kedua kali masih kene can nyeleh kene nyangkrung kene najis potong deui kalamun geus 3 kali mah iya maknya kudu teu nyeleh geus nyeleh alhamdulillah beres nu dimaksud supaya ulah nyangkrung najis lantaran najis eta teu ditarima ku Gusti Allah di mana orang dek menghadap ka Gusti Allah anu suci. Gusti Allah teh nu maha suci, urang menghadap ka Gusti Allah kudu suci. Innallaha thayyibun, sajana Gusti Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Teu narima hambana datang ka Gusti Allah kecuali kudu suci deui. Bersihan najisna. Entak lamun aya budak leutik dibawa ka masjid encan disundatan ketika manehanana nempel ka urang nu keur salat batal lantaran di hulu selehna di kokocokna aya najisat. Hujannya ngadoa supaya eureun hujanna bareng jeung kula Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mun teu leutik ngagedean ya hujannya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Agedean teh ngaletik. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ngagedean kan? Cek lagi mun teu ngaleutikan ngagedean. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kedeng deui ge Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atuh di luhur lagi hideung sebenarnya. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Keren atuh hujan. Rabbi firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kegedean hujannya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dedekeun eureun ieu mah watak meureun ieu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sagadan mege eureun. Moal kebal hujan. Pokoknya ini hobasek guys. Setik deh. Ari awewe kumaha nyundatanana awewe makotul jildati motongkeun kulit sarua. Kulit kumana? Kulit alati ka arpidaek nu bentukna percis kos jawer kotok jago. Jadi berarti eta cek ulama kalau baca ulama sanajan teu pernah neuleuh jeung ulah dideuleuh. Berarti teu jauh mun hayang nyaho, mun hayang jawer kotok jago. Eta kos kitu, kula deuk nanya, jawer kotok jago hejo apa hideung? Berat. Wah teu beres si budak ieu. Nyahoanan bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulanana jadi hukum nyundatak eta adalah wajib ngan bagi awewe diistilahkeun mandak baheula mah baheula ya baheula aya orok langsung sundatan ulah gandeng-gandeng nyundatan awewe mah beda dengan lalaki mah urang kuari ngundang diwalimahkeun sunah. Tapi awewe mah ulah dirame-rame suka kamar langsung lalaunan bae ku ahlina. Tapi lamun aya awewe geus dewasa can disundatan dia misalnya urang dia umurna 17 tahun can disundatan siap bawa ka Cilomok ya kula bakal nyundatan tapi lamun di dia aya awewe kira-kira umur 40 tahun can disundatan bawa iya bakal nyundatan ya Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekali deui di diri urang ketika urang dek menghadap ka Gusti Allah anu maha suci ulah aya najisah lantaran cipta dige innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci teu narima kadatangan anu teu suci kecuali nu suci. Mimiti ku urang dibersihan dina zahir urang anu patali jeung kulit urang bersihan supaya ulah aya najis. Ketika urang dek menghadap ka Gusti Allah baju-baju urang bersihan tina najis besi aya tai kotokan kumbah seseh besi aya cai kieuhan seseh tapi eta mah kadele kumata babari eta mah kos kitu mah aya cai kieuhan seseh tai kotokan seseh langsung pake komo dirinso seungit Allahu Akbar diri urang jasad urang seungit bersih seungit baju urang bersih babari eta mah kos kitu mah. Tapi nu paling hese samping urang pamera lurah mere samping teu karena Allah lantaran nyana mere sote hayang dipilih bupati mere samping ka urang pilkada calon bupati kaki ai mangkaning mere eta di jerona aya najisan eta najis maknawi lantaran di jerona teu beres dan menghadap ka Gusti Allah mah ulah aya najis zahir ulah aya najis maknawi. Ketika orang salat maka samping nang pamere calon lurah urang salat maka samping nang pamere calon bupati urang salat nang pamere calon gubernur
kurang salat Allahu Akbar kumaka ieu maka delena bersih tapi kumata batin mah eta samping teh nanah malulu samping teh najis malulu nu mantap dek di mana urang bisa deket jeung Gusti Allah di mana bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah sedangkeun iiraha ge urang bakal balik ka Gusti Allah inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum bakal babalik ka Gusti Allah ka urang salat make mukena nang pamere atut moal husut tetep ceuli manggani nyi rombongan atut kabeh kadeuleuh lah kukula beungeut atut masalah ngan eta salat pikir ku ieu dek menghadap ka Gusti Allah kokocok teh kudu dipicen lantaran besi nyangkrung najis bahwa kurang besi aya cai kiihan kumbah baju urang besi aya najisan kumbah ternyata horenganan najis dukos karena itu mah gampang nu paling hese mah horenganan najis model tadi iyalah nu kurang kudu dikoreksi selektif kurang dek ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di alam dunia rugi lamun hirup kurang ibadah urang dicampuran kuno kos kitu kieu bae atuh kieu bae helanan ieu ai can bisa mah ieu samping pamere lurah ieu mah jang main gapleh bae guys ieu mah diparantikeun emang meunang main gapleh atuh ieu sia mah osopan sakalian ulah dipake salat geus ieu mah teu beres samping kos kitu mah merena ge teh karena Allah loba kahayang tapi nu dideuleuna ge hayang dipilih komo ke tanda tangan segala mah aing mere ka sia tapi kudu tanda tangan pendloon eta kos kitu dikiraha beberean nu benerna tuh nah, ketika beberean teu bener urang nu kabereda teu bener berarti pake ku urang salat moal beres kula mangan sakadar ngabejaan kabar ti jelema-jelema anu geus darekeut jeung Gusti Allah anu geus ngarasakeun nikmat ibadah ka Gusti Allah ketika make pakaian-pakaian nu kos kararitu teu pernah ngeunaheun ibadahna ka Gusti Allah sakadar mempelingan kahiji nomor kaduana hate ieu hate urang teh kudu dibersihan ketika urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu lempang ka Gusti Allah ulah aya nu dideuleuh manusia ulah aya nu dideuleuh harta hiji we Allah nu mantap Kangjeng Nabi ketika kamari Isra subhanalladzi asra bi 'abdihi bahasana ge bi 'abdihi artina bi 'abdihi teh ku kahambaan Kangjeng Nabi Gusti Allah teu ngabahasakeun bi rasulih Gusti Allah teu ngabahasakeun bi Muhammadin Gusti Allah teu ngabahasakeun bi jasadihi tapi Gusti Allah ngabahasakeunana bi 'abdihi lantaran urang deka Allah teh kudu ngahamba ulah dibabahawa atribut-atribut salian hamba urang jadi polisi ketika urang ibadah ka Gusti Allah hamba urangna nu ka Allah polisi na tenden di sisi ampura polisi ai teh polisi ngan kepolisian ditenden heula ku aing di tukangan masjid aing ka Allah nu deuk menghadap ka Allah mah hamba urang teh kuari jadi lurah nah tenden pangkat lurah urang hampura pangkat lurah ditenden ku aing sia di tempat sendal kena kaliliat ku batur aing deuk menghadap ka Allah hamba aing mah ketika bupati teh eta teh label eta teh atribut ditenden heula ku urang dihandap maaf kabupatihan aing ya sia ditenden heula aing nek menghadap ka Gusti Allah aing teh hamba hampang geura ibadah kos kitu moal aya naon-naon atawa ustad ge sarua eta teh pangkat keneh aing teh jadi ustad ai asli aing mah hamba ka ustadan aing nek ditenden di sisi simpen heula ku aing sia nya dinya teh tepat di tempat kieu tepan kena kabauan sapira ustad lah aing mah ka Allah teh hamba kiai tenden di luar asup ka masjid menghadap ka Allah mah hamba ketika asup ka masjid polisi lurah
bupati, ustad, kiai, mawanangan mawa hamba doang pasti tawadu di hadapan Allah. Tapi lamun kakiaian dibawa ke masjid, begitu geus datang ke masjid aya nu jadi imam, sial meureun. Budak imaman teu izin deui ti kiai goblok. Wah teu beres si budak diteluh poe sial. Gara-gara kiai dibawa ke masjid, akhirnya teu nyaman. Ulah itu. Mata kula masuk memperhatikan baik ketika nyalateun. Begitu nyalateun, beres ditunjuk sebagai imam. Saha bae jol beta kiai kosong keneh kita kaharep. Sanu jadi imamna si anu teruskeun bae heulana. Moal ngamamum panaing geus kolot mah nya kolot ngamamum ka budak. Pun panaing mah kiai teh kadeuleuh Gus ya aing kiai. Tolol meureun sia. Aing mah lamun teu jadi imam nyareri awak hirup. Iya dibawa ke jero masjid, dibawa ke jero mushola, moal beres ibadah kos kitu mah simpen atribut-atribut kos kitu mah langsung orang menghadap ka Gusti Allah, hamba ilahi abdukal asyiataka mukiran bizunubi da'aka. Ya Allah, Pangeran Nadi Gusti ilahi abdukal asy hamba Gusti nu pinuh ku maksiat sumping ka Gusti ngaku pinuh ku dosa. Hamba nu menghadap ka Gusti Allah nemandak bakal hampang dira ibadah lamun urang make kahambaan, tapi lamun make kapolisian ibadah make polisi. Pas urang atahiyat neuleuh ka sisi budak pondok meureun deukeut aing. Budak ieu budak kina dek rapat tina aing najis budak karena aing polisi. Baju aing polisi nya kudu nempel jeung sia di peringitan siang kita salat ka aing sia. Eta kapolisian kitu kene nu sugih. Lamun nu sugih dibawa ka masjid ketika nyana tahiyat garendeng jeung jelema nu hina. Wah, geus boga perasaan aing mah sugih asana teu pantes garendeng jeung sia lantaran lain hambana nu dibawa ka masjid teh sugihna. Cilaka bakalna lain hambana nu dibawa ke masjid teh abuya anana, lain hambana nu dibawa ke masjid teh jabatanana. Ieu moal beres ibadah kos kitu mah na justru cek tadi ge innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah mah maha suci maha bersih, nu moal narima kadatangan hambana kecuali kudu bersih. Dimimitian heula ku disundatan. Beres eta terus begitu balik wajib maca 2 kalimat syahadat batin berarti sanajan urang tadina Islam ketika masuk masa balik cek Syekh Nawawi Tanara wajib urang maca 2 kalimat syahadat. Ketika urang kuari geus karolot can pernah maca masalah kuari ge maca bae ngagugurkeun kewajiban. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu jelas yuk urang pa bisa-bisa ngabersihan diri urang menghadap ka Gusti Allah nu dimimitian ku ngabersihan awak zahir, kemudian pakaian nu ku urang endek dipake, kemudian sajadahna tidinya ku urang kuari dikudu diseleksi heula baju urangna nu endek dipake ibadah ka Gusti Allah nu bagus nama nu bagusna urang tani hasil tani urang dagang hasil dagang urang bisnis nu halal hasil bisnis urang belikeun ku urang ka samping belikeun ku urang ka baju asli menang urang teu kudu nu mahal-mahal. Jeung Gusti Allah mah henteu kudu anu mahal-mahal, nu penting katutupan aurat. Ketika kurang dipake hasil jerih payah urang nikmat. Ngeunaheun geura dipake hudang peutingna ge, dipake sasimutna ge haneuh. Asal meulina nu kandel. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah ini mimitina ya disundatan mimitina ti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Kangjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikan ku Gusti Allah titah nyundatan sorangan
ketika Kangjeng Nabi Ibrahim diinstruksikan nyundatan ku Gusti Allah harita keur aya di bebedak lawang cek Gusti Allah ya Ibrahim hai Ibrahim anjeun kuari keneh kudu nyundatan bobogaan anjeun Kangjeng Nabi Ibrahim luak lieu ka sisi ka gigir aya kampak cokot ku Kangjeng Nabi Ibrahim porosotkeun calanana takenkeun ka bebedak lawang digodot bismillahirrahmanirrahim sorangan umur sabaraha eta kiai yaqtatana Ibrahimu nafsahu Kangjeng Nabi Ibrahim nyundatan dirina sorangan wa huwa ibnu samanina sanatan harita waktu nyundatan umur 80 tahun kira-kira 80 tahun mah pas kieu lah ya kira-kira ieu lamun dibuka bisa saya nyaritakeun anak lantaran huwisna geus lain di dia dijaga geus huwisan jeung mana teh ngeliatna meureun ditegur ku Gusti Allah wahai Ibrahim nun Gusti ketika anjeun dititah ku kaula nyundatan kok teu neangan alat anu seukeut malah gegeraan teh saaya-aya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ku cinta-cintana abdi ka Gusti abdi moal ngengkekeun parentah Gusti begitu Gusti ngainstruksikeun naon nu aya eta deui kakara kampak andai kata teu aya kampak aya rokrak ku abdi make rokrak bae nah make teu neangan abdi neangan heula besi dianggap ngabaikeun ka parentah Gusti abdi teu resep ketika diperintah ngabaikeun ka perintah Gusti istimewa Kangjeng Nabi Ibrahim Numantak cek Gusti Allah ya Ibrahim anta khalili wahai Ibrahim anjeun kakasih kaula percis kos di dieu bae ketika aya azan Allahu akbar zuhur ya caritana zuhur langsung pada gegeraan bae eta ka mana eta perintah Allah masyaallah karim eta parentah Allah lamun urang geus ngahamba ka Gusti Allah keur ngahamba geus ngahamba ka Gusti Allah naon bae kudu ditinggalkeun lamun bener-bener ngahamba ka Gusti Allah urang titah ngahambana ka Gusti Allah urang keur macul ngadenge suara azan zuhur Allahu akbar eureun urang macul hampuranya kukula deuk dikeundeun sakedeuk cak pacul deuk ka mana atuh deuk ka masjid nah make ka masjid panaing mah lain hamba sia hamba Allah heulah tuh hampura cak pacul eta ngomong kolektor Allahu akbar kasisikeun kolektor cak kolektor nah maka dikasisikeun pancan anggeus hampura kolektor kula ieu endeup ngalaksanakeun parentah Gusti apan ieu can anggeus kapan ieu mah hamba Gusti lain hamba sia kolektor goblok oh kitunya sumuhun heula tuh kitu mah cak kolektor teh bagus atuh dideleukeun ku kolektor begitu dileleukeun horenganan nu ngalektor lain ka masjid ngarokok cak kolektor tuh tolol kan tadi ka aing ngomong hamba Allah cenah horeng hamba rokok goblok teh budak ku kolektor disumpahan Temantak berit belobang ke batalna lantaran nyana ngabohong ka kolektor aing ditinggalkeun cenah deuk salat ngarokok goblok teh budak keur ngojek sewa nangkel we pas azan Allahu akbar kibekeun ke neraka kuplak kumaha sih aing hamba sia aing hamba Allah ampura sana bila perlu urang sarolat kabehan aya Allah tadi dia ketika ngojek dokos kitu itu mah emang deui beungeut neraka kabeh artina pikiran ka diri urang hamba Allah apa hamba pacul hamba Allah apa hamba kolektor hamba Allah apa hamba motor ojek hamba Allah apa hamba periwit hamba Allah apa hamba pulpen di kantor hamba Allah apa hamba supir tinggal introspeksi diri urang kita ngahamba ka Gusti Allah ketika datang perintah Gusti Allah urang teh hamba Allah lain hamba supir lain hamba setir denden heula sakedeung moal kebal 10 menit paling ge
ketika orang terus bae ngojek, ketika orang terus bae nyupir, ketika orang terus bae nyekelan kolektor, nah mual kebal orang bakal maut. Summa inna ilaina iyabahum, kakaula kabeh bakal balik. Ketika balik engke ku kaula bakal diperhitungkeun, bakal dihisab. Ingat urang ieu, masyaallah kolot urang geus maraot, dulur urang geus maraot, kabeh geus maraot, nu batur-batur tinggal urang ieu kuari diuk di dieu. Emang keur nungguan modal. Urang ngarangkong di dieu nungguan pae sing hade. Ya Allah ya Rabb. Kakaler ka kidul kawetan ka kulon dieusian ku urang. Digawe ka pabrik dieusian ku urang, digawe di instansi dieusian ku urang. Kerja keras di sawah dieusian ku urang, berbagai aktivitas urang lah. Ternyata orang nungguan ajal nu geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Rugi jasa lamun urang can bisa ngahamba ka Gusti Allah. Kadanan ku husu jasa salat ngahamba atuh dina waktuna geun bae husuna mah. Sementara nu bakal ditarima salat urang nu husuna ngan aya sakieu doang. Kanu bodoh makan nu bodoh cak Gusti Allah beus yang mal bisa husu lantaran bodoh. Teu mondok sia mah blon. Pondok aya pesantren aya tapi sia teu pernah liwat bae ditanya eta naon pondok. Ya kan sakitu dah mondok teu Pak. Jadi bodoh batur orang mama nama pesantren kadinya bisa maca Quran, bisa maca sapina, ai urang dinya nama atuh henteu. Eta di kitu di Cilongok, di dieu mah leuwih parah. Kulantaran bodoh atuh teu bisa husu salatna ngandaek waktu zuhur salat, asar salat, maghrib salat, isya salat, subuh salat. Nah eta cak Gusti Allah aing sia ku nurutna bae ge ka aing kaje adalah urusan khusuna mah ku daekna doang ge tah aing geus lah pokona ngahampura ka sia. Ya Allah nu bodoh mah gampang, nu hese ge nu pinter. Potongan kiai lamun teu husu, nah ieu mah kiai beuleumeuh rakyatna dibere kudu henteu ikhlas atau emang teu nyaho rada dihampura. Kiai mah mun dibere ku calon lurah, kiai dibere ku calon bupati nyaho eta teh teu ikhlas, ditarima bae tur dipake. Kiaina dibeuleum bakal nya nyaho nya mah. Mudah-mudahan bae di dieu mau nu kaliwat. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi introspeksi diri. Lantaran kula di Pagahan ku almarhum abah kula inget bae Bapak Bupati mere samping Bugis bagus jasa ditenden bae di handapeun lamari kukula dideuleu bae eta tahunan. Begitu kula masantren ka Garut balik masantren lantaran leungit harita teh sakas kabeh dek balik ka dieu. Nah eta samping Bugis warna hidung herang tadi kaluarkeun. Begitu dikeluarkan sugan teh dibikin orang lain dipentak kukula ini jeung kieu ieu dipake cek almarhum abah bawa bae ku sia tapi bikin ulah dipake ku sia kan kunaon gitu ieu mah menang ti bupati teu si kaganggu cek kana teh sia kuari jadi pelajaran datang ka kuari namun bupati mere atlas teu diterima kucur BHS sial atau yang sial lain mah sial mah lu sial didinya dimimitian iya kolot apik berarti embungan ketika dibere sama barangkali dibikin malah ayah hiji kiai nutur-nutur kakarak datang doang aja dipentak mangga bangun pihookeun teh horenganan jerona teu beres lantaran merena teu ikhlas. Dina Fathul Muin aya murid urang mere sodaqoh ka urang teu ikhlas haram narimana. Ya Allah diaraji ku kabehan eta teh kapan apik berarti atuh komo nu geus jelas mah. Nah ieu mah keur carita urang deuk menghadap ka Allah pan tadi ge Allah teh maha suci teu narima kecuali kedatangan hambana anu suci. Masyaallah itulah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam dibawa terus ku Kangjeng Nabi urang borosot ke alam dunia. Kangjeng Nabi urang mah maktunan parantos disepitan ku Gusti Allah langsung mantak besi aya di dieu nu geus disepitan borosot ke alam dunia teu kudu disundatan deui
teu kudu disundatan deui. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi jundatana sekali mun geus nyeleh beres tos. 2 kali lamun encan nyeleh 2 kali. Can nyeleh keneh bae masih nyangkrung aja 3 kali. Tapi lamun awewe mah mun awewe saeutik lah loba-loba. Lumantak saeutik bae kieu cak Kangjeng Nabi. Mun maneh harayang nyaho cenah cak Kangjeng Nabi awewe anu ngeunah mah nu ngeunah nu panjang etana. Jadi motongna ulah gede-gede ulah loba-loba saeutik bae li annahu aladzul lizaud lantaran etana mun rada panjang tambah ngeunah ka salakina. Ieu mah beusi bae beusi pemuda-pemuda nu encan kawin wayahna tanya. Panjang ge kana. Atawa nu kolot paingan nu di imah rada kurang neangan nu panjang ulah geus bae sakitu-kituna bae geus lah. Geus milik ti Allah meureun sakitu. Ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diteruskan ku Sunan Rahmat Godog nu katelah ku urang kabehan adalah Kian Santang. Ieu Kian Santang anu baheulana turunan ti Prabu Siliwangi manehanana boga ilmu ngaranna ilmu pucuk umun eueuh tanding di Indonesia teh. Kemudian nengan tanding datanglah ka Banten. Saenggeusna datang ka Banten tetep eueuh tanding. Kabeneran kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin, tarung lah jeung Maulana Hasanuddin. Begitu tarung eueuh nu eleh eueuh nu menang. Begitu eueuh nu eleh eueuh nu menang nya nanyakeun saha jagona sih di dunia. Dijajaan ku Syekh Maulana Hasanuddin besi hayang jago aya jagona di Mekah. Saha ngaranna? Ali. Lain Ali Sidina Ali Murtado mundina torekat mah bakal kapanggih Ali Murtado. Tah tidinya langsung bae Sunan Rahmat hiper di dieu ti Banten langsung ka ditu lain maca bismillah kafir keneh make bin salabin keneh in salabin cek datang ka Jidah kapanggih jeung aki-aki. Begitu kapanggih jeung aki-aki nanya-nyana Sunan Rahmat memasi keneh Kian Santang keneh ngaranna ki ulan ieu negara naon? Ieu negara Arab. Arab naon di Jidah pinggir laut. Bejana di Arab ieu aya jagoan. Aya. Salah ngaranna ki Ali Murtado. Ai ujang di mana? Api di Banten. Oh, berarti rakyat atut ya, gitulah. Breakdown ke dia cek siaki. Kula tanding di Garut ke Banten tarung jeung Maulana Hasanuddin bejana gagah jasa. Nanaonan kula ayeuna dititahkan ieu ka negeri Arab neangan Ali Murtado coba kipang nuduhkeun ayo cek si Aki ku Aki dituduhkeun ayo lempang bareng tungketna ditancepkeun meunang meureun 5 lengkah cek si Aki teh tungkeun Aki tinggalan pangyabutkeun ceng pangyabutkeun jagoan ya tungket bae ge ikieu bae insalabin tidak ngangkat insalabin tidak ngangkat 3 kali tidak ngangkat penasaran sia tungkat bae ge cabut set malah ngajeroan cabut deui dikerahkeun tenaga kabeh tetep masih ngajeroan keneh bae ya otomatis make wiridannya wiridan pucuk umun dibacalah caritana begitu dibaca keluar getih 10 bulu si Aki seri bae ceng teu kaangkat teu ki aya keneh ieu babacaan
beaki coba kerakin deui bisi aya keneh mangga bisa eueuh ki kajen teuing kumaha ge ngabeten lain ilmu nu kaluar tai mah cek si Aki ulah tarung jeung Ali Murtado atuh ai can bogana naon ai kitu ye kuku Ali ku Aki bismillahirrahmanirrahim cabut atuh sapira tungkat aya kisah mun teu salah mah ieu Ali Murtado woi iya hore langsung sujud masyaallah hampura ki wari mah urang adu ayeuna mah waduh teu kudu ngadu cukup jeung tongkat ge geus cukup jeung tongkat ge teu kudu jeung jelema juga kieu kumaha nek balik we cenah ku ari sok keur balik ka ditu begitu dek baliknya na maca bin salabin teu bisa hiber enak kikieuan ayo hiber sia teu bisa kieu lamun hayang bisa balik deui ka ditu ka Indonesia ka Banten wayahna maneh maca 2 kalimat syahadat sok geura dibaca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Islam di lengan Ali Murtado sehingga saya Islam kudu kumaha tuh abdi ayeuna sundatan heula sok sundatan korosotkan sundatan muti Ali Murtado balik ke Garut ka ditu cek Ali Murtado islamkeun jelema di Garut nya sundatan mangga sok gerak baca bismillah jeung syahadat baca bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hiber iki urang coba ieu balik ke baca syahadat di luhur motor hiber geus datangnya ke Garut begitu datang ke Garut langsung pidato dulur sadaya abdi nu kamari ieu kian santang diganti di Arab ku ngaran Rahmat jadi abdi kuari Sunan Rahmat nah iya abdi geus asup Islam kuari dulur sadaya-sadayana awas kudu asup Islam mangga atuh abdi ge asup Islam tadi Garut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rombongan aju geus asup Islam kudu kumaha sundatan kudu kumaha tuh aya parosot teh ku kaula rek sundatan disunatan kabeh tuh main ukur deui nundatan teu gugur dan simprang parah atuh kabeh aya meureun 50 manu paeh nu sajena atuh ngarempot ke Islam jadi kudu parah dieu manehna meureun aing salah ye nyundatan dia kayak tungguan heula dek balik deui ka ditu ka Arab balik deui baca syahadat deui langsung datang ke Mekah kapanggih deui aya naon jaku abdi mah di sundatan parae ai maneh nyundatan sakumaha atuh kabeh badis cenah jangan teh ceki Ali Murtado atuh nyundatanna ulah kabeh tungtungna bae emang kunaon gitu eueuh jang pamajikan karu jatuh di pagahan nyundatanna oh balik deui nya ka Garut begitu balik ke Garut langsung disundatan sesuai jeung aturanana alhamdulillah mangkat ayalah Sunan Rahmat godog Masya Allah karimnya kalau masuk inget ka dongeng abah kula teh aya jalema dicandu nu kolot marah nu kolot marah bae emang kos kitu dicandu mah nu kolot marah bae nu kolot Masya Allah ayeuna nya kapusingan baheula mah zaman kebon kirai nah kapanggihnya nih jeung tekniknya nah sebab jelema mah lamun hayang pinter kudu nyandu otak muka ujian jadi nggak bohong teh loba akal teh jalan lamun nyandung mah ieu mah potongan nu karari nu teu nyadang beku kabeh lamun tah barang datang ka kebon kirai neule kuya ya rada akur ceuk hulu kuya ya nipu nu kolot memejeuh na dipotong kunyana hulu kuya tek dideuleuh rada cekeun ieu
langsung dibungkus dibawa ka imah teuneun luhur meja tutupan ku turup saji beres nah injeknya na ieu lah mantap asupnya na ka kamar asup ka kamar nu kolot marah begitu nu kolot marah kunaon sih marah tasih mana tasih mana ceknya lain balik ke angel amat an geuring ge perjanjian nyandung tapi penting kudu aya di dieu di ngora mah beurang bae kan kitu aturanana kok ieu mah make penting geus di ditu bae ieu geus menyalahi aturan kudu kumanyana bae atuh ngaturna kumaha nu kolot bae hese aja nu kolot mah lah geus dieu bae urang begitu aruyang ceknya teh mangguna urang pokoknya mah geus dieu bae kula mah geus putus asa kunaon geus bere datang ka dieu we hirup teh geus lah ieu mah urang sih doakeun kunaon kitu ga henteu kunaon kan bangun buyangan amat lah atuh geus bae kuari mah hirup teh lah sakikirna bae ulah sakitu keluar kalau ke dapur balik deui diturup saji naon ieu dituruban dibuka barang dibuka cek pemajikan innalillahi wa inna ilaihi ikakan teman-teman aman dicekel kunyana jadi mah bener jadi kudu dipotong atuh pugu aing ngaributkeun iya udah dipotong wah cek nu kolot tapi kujana diteneng-teneng we paingan ceknya na peuting nyahoan ngejaya mataan tilok nyasa ceknya na teh aju aya letahan deui aduh teu beres ieu mah kakak kunaon aju dipotong kieu ceknya cerik nu kalau terima langsung nyamperkeun deui ka atuh kunaon hanteman-teman dibongana marah bae lain kitu atuh kula ge jauh hareup pada atuh geus bae urang mah hirup kuarin mah geus damai bae dah heueuh ka atuh geus wisuh mah damai bae atuh janten naon nu dipasidikeun atuh geus kula ndek damai bae atuh kuarin mah geus kakak ndek di ditu bae geus kula bari do bae atuh sakieu dan kalau gitu ge kula mandek nanyakeun we kena tunggulna teh atuh coba bae cek cenah teh atuh sugana we tunggulna dibuka biasanya na sarere je cek sapa majikan ja tunggulna ge panjang kene jadi nyundatan hantem-hanteman teuing jadi kos huluku ya tungtungna mah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah geus kasimpulanana wajib disundatan wajibna mah engke ketika balik kula mawa dokter teh belah di itu dokter ketika aya Kristen Buddha asup Islam kula geus boga langganan ye nu mantak ngalanggan mayarna ulah mahal teuing cek nyana bagaimana alot enggaknya kalau alot mahal kalau agak empuk murah oh macem-macem aja nah, lamun awewe umur 40 tahun iya bagianana jadi ke saya paranti-parantina itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata orang hirup di alam dunia sakedeung nungguan ajal sanggeus dan nungguan ajal di jero umur nungguan ajal urang titah ngabdi ka Gusti Allah tidak terkecuali sahabae dek pejabat dek rakyat dek nu sugih dek nu susah rek lalaki rek awewe nungguan ajal ketika urang geus balik disupri kita menghadap ka Gusti Allah di Indonesia mah ibu-ibu bapak-bapak alhamdulillah ternyata hasil daripada survei di bulan kemari dunia menyatakan paling istimewa akhlak adalah Indonesia padahal ini geus rajin sebenarnya nu paling rusak kuari di Amerika 2 di Inggris 3 di Perancis 4 di Jerman paling rusak kuari kerbingung pemerintahan Amerika lantaran kuari tuntutan rakyat luar biasa hiji siling tembak
nomor kedua anak perzinahan, nomor ketilu permabokan di Amerika, nomor keempat nama nu kuari dibingungkeun gay, homoseksual, termasuk kitu naon ngaranna lesbi, nuntut ke DPR Amerika supaya disahkan perkawinan gay jeung gay, lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe. Kebingungan. Begitu Obama langsung menyatakan bahwa tidak apa-apa disahkan sebab masuk karena hak asasi manusia. Dunia kacau, kuari geus dipersilakan di Amerika. Ternyata di Indonesia ge anu gay teh loba, homoseksual loba. Kamari kula ngaji dina Irsyadul Ibad rada ngeri oge lantaran cek Kangjeng Nabi di akhir zaman engke umat manusia bakal loba anu nurutan kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Nauzubillah min zalik di urang masa kieu ye rada deres kene sebab pengajian masih aya mendak di Mekah kuari deuk rada dirubah saeutik informasi anu akurat Wahabi anu tulen di Mekah jeung di Madinah kuari geus mulai menerima Sunni. Di Madinah geus menerima Sunni, bakal aya universitas Sunni di Madinah. Sebab neuleuh sejarah peperangan kemari ternyata di Irak melawan Amerika, garis depan perang adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika kuari di Syria nu maju ke hareup ahli sunnah wal jamaah, di Libya anu maju ke sunnah wal jamaah, di Indonesia ge nu sangat kritis ya adalah ahli sunnah wal jamaah. Di Indonesia ya untung alhamdulillah atas nama NU, walaupun orang teu asup di organisasi NU tetapi orang teh adalah organisasi NU, asup jeung teu asup urusan urang terserah. Ngan pemakaian Sunni adalah NU. Nah ieu di Indonesia alhamdulillahirabbil alamin ku ayana NU mah teu kaluar di Pancasila, padahal Pancasila mah buatan Belanda. Jadi aya organisasi-organisasi nu sejen, aya HTI, aya Islam Ki Tukurud dan lain sebagainya, tetap NU stabil di Indonesia. Dengan ayana kestabilan NU alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah hasil survei dunia ieu mah Indonesia terbaik sadunia akhlakna. Padahal lamun nyana di pengkolan ampel nu mabok bualaya. Ditobat kan ngaranna doang lembur tobat, di jerona mah hati kata bahasa mana eta hati ya Allah ngaran mah lembur tobat di jerona hati. Masya Allah karim anu unik-unik geus loba di urang, unik jasa ieu di dieu bae di ampel cekula mah geus loba nu unik lain deui rarasaanna. Naon kitu Kiai? Atuh padi kakarang saminggu geus ngalahir mah unik eta nu kitu ngaranna. Iya turunan Amerika eta kos gitu. Teu nyahoeun Obama, lamun nyahoeun mah cek Amerika je sawah-sawah ieu mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tapi ternyata memang masih tangguh alhamdulillah. Sehingga kuari kula ada keinformasikeun bae. Calon presiden membingungkan. Ieu lain cak kula, cak nu dilaluhur, malih bejaan lah nu dilaluhurna. Luhur mana ke? Luhur tangkal kalapa. Bingung. Abu Rizal Bakri kuarikeun merosot usahana. Andaikan beliau jadi presiden, bagaimana nasib bangsa Indonesia? Itu bae heula globalna. Megawati nu direncanakeun deuk diusung jadi presiden terlalu tua, kondena geus wisan. Bisa. Nomor katilu ieu adalah itu Prabowo eta boga penyakit teu kudu dicaritakeun panyakitna aeb nu jelas. Barisan di atas, teras atas geus dirahueun boga penyakit. Asana cilaka Indonesia, heula sakitu. Tinggal hiji deui bung jenggot. Tapi ternyata menurut ahli politik can boga arah akan dibawa kemana ini Indonesia. Can jelas lebantarannya nama di organisasi can pernah di partai ge sakitu ayana ini ngan sakadar ngaramekeun maka aya sababaraha ulama
di Banten, di Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur diajak musyawarah. Coba kumaha ulah sampai ke berlarut-larut Indonesia ya. Coba kurang musyawarah. Atuh kula mah teu bisa diajak musyawarah kitu mah. Embung. Palingan ngariung, hadiah balik mau caung mantap. Diajak musyawarah kos kitu mah kudu make otak hese. Ngan eta mah geus keur carita. Jadi kahareup ieu urang hese milih. Lain sakadar mere, lain sakadar jadi presiden lantaran ieu Indonesia teh kuari 70% ieu dikuasai ku asing. Supaya ulah seperti itu kahareupna kumaha. Mun ditanyakeun urang kembali deui ka tukang, urang kaduhung nurunkeun Gus Dur. Mun nyaho di luhur kuari geus loba nu kaduhung, ternyata ketika geus paham, masya Allah orang cita-citana luar biasa. Teu kudu dicaritakeun, geus eta mah geusan, tinggal kuari SBY ge nitipkeun. Mantak SBY kemari ka Cilongok. Di Cilongok geus katilu kali di Cilongok kan kukula diulah. Pertama pentasehan Al-Qur'an waktu Banten nyiptakeun kembang-kembang Al-Qur'an kula ulah. Nomor kedua waktu manehanana diangkat jadi presiden kedua. Nomor katilu ieu kamari tah menjelang haul dekat Cilongok ditanya aya naon, aya deuk diobrol-obrolkeun geus kahiji silaturahmi kaduana aman teu lah teu kudu kunaon mah Kiai geus mere duit embung lah pokona duit kos kitu mah engkena dipake salatna teu betah cekin di dia tuh ka dieu geus mah tak koreksi ya, dia ala kadar cerita, iya di Indonesia ge bingung memilih presiden. Padahal waktu kudu presiden, lurah ge orang bingung milih bener ente. Lurah ge bingung milih, aya iya gagah mabok, aya iya santri susah, aya iya rada ustad, tilok nanya ke jelema, aya nu iya rada beunghar, teu beres kalakuanana, teu karar itu bae. Kukula setelah diamati unggal-unggal desa bakal serempak engke ieu urang itu pemilihan kepala desa unggal desa kebingungan rakyat kabeh gitu. Tapi aya hiji dua nu bagus aya. Hebat keur carita urusan negara ternyata horenganan keur kesulitan kuari di Amerika. Malah lamun anu keur mengamati dolar, kuari dolar naik. Urang dia jawab teh dolar naik ieu. Atuh henteu boga dolar di mana atuh? Dolar naik. Kunaon teh perkembangan dolar naik kakarak 2 atau 3 poe dolar naik lantaran Amerika kuari keur kesulitan modal. Sakedeung deui deuk gempur Iran, ternyata modalna kurang. Panggil Raja Abdullah supaya dipaksa membeli senjata. Raja Dulembung lantaran persenjataan geus loba jasa. Nah ieu mah keur carita berarti Amerika kuari keur kewalahan. Di mana letak kewalahanna akibat perang Amerika jeung Irak? Eta urang mah kadeuleu da Irak eleh. Politisi menyatakan Irak adalah menang. Hese urang menyaritakeun perang dunia mah. Begitu diperangkeun sakali, perangkeun 2 kali, kok perang melulu malah lodar jelema. Ternyata karasana kuari Amerika kewalahan dana. Mun Obama mun kitu naon ke Osama masih kena hirup wallahu a'lam. Ngan Allah menghendaki maot sakieu ayana. Nu jelas kuari keur kacau. Jadi Irak geus perang, Iran geus menghadapi peperangan, Syria geus mulai, Libya beres, Mesir ge keur goncang bae, Turki ge sarua, negara-negara Islam teh ya. Kos kitu kaayaanna sakedeung deui bakal ka Indonesia sebab Indonesia mayoritas Islam. Dek dileungitkeun pondok pesantren salaf di zaman Soeharto datang ka kuari carana menang ti Amerika hese. Tetep bae tumbuh deui. Alhamdulillah namantak jadi sorotan Amerika kuari Indonesia. Geus pasti bae urang bakal perang jeung Indonesia. Kuari ge geus dilempeng-lempengkeun kuari bomna ka Indonesia. Geus dilempengkeun, dijajarkeun tinggal mencet tol percis jasa lempengna eta bom ka ampel.
ayo kudu siap-siap urang ampel geus pokona ya cek Amerika mending dieuwekeun da lembur ampelnya jore cek deui nya lembur sing ampel itulah para jamaah kaum muslimin sekali deui bercerita negara bercerita akhlak bercerita budaya nyanggakeun urang mah urang bae yuk urang bersihan awak urang bersihan batin urang menghadapkan nu maha bersih Gusti Allah. Ketika awak urang geus bersih, baju urang geus bersih, batin urang geus bersih, menghadap ka Gusti Allah nu maha bersih nikmat. Lamun itu waliullah penting tarasare ibadah ka Gusti Allah, kok nikmateun amat lantaran bersih awakna. Diampel ge kok unggal penting teu hees nonton main bola tolol amat lantaran bobolokot ku dosa. Beda Kiai Solihin lamun geus dipenting zikir ka Gusti Allah kok tenang lantaran awakna bersih menghadapkan nu maha bersih nyambung. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hese amat cenah kiai hese kos kitu teh lantaran kudu masantren heura sanggeus teh pasantren kudu bisa sanggeus teh bisa ngamalkeun ilmuna kakarak bersihan tapi bab kos kitu mah lamun ku Allah dibere taufik sanajan bodoh bisa bersih-bersih bae. Kos kieu kayak Kiai Sugih ye ketika aya nu menta-menta paling mereka 5.000 paling 1.000 kiaina ngarti Sugih aya nu menta-menta 1.000 aya jelema nu bodoh ye udah karunya amat cenah eta menta-mentanya nya bere tah 50.000 hebatan kiai teh hebatan nu bodoh hebatan kiai teh hebatan nu bodoh tuh hebatan nu bodoh kiai na di dia aya nu kos kitu coba sebutan hiji bae keur carita kos kitu jadi kadang-kadang nu bodoh teh ngaliwatan kiai mantak iblis ditanya ku Kangjeng Nabi Isa ya iblis naon man saha jelema nu dipake ka cinta ku anjeun cek iblis ya nu bake ka cintaku ka ulama adalah al-alimul bakhil kiai nu koret kula resep waman abgodun nas indak saha nu paling dipake ka bendu manusia mu anjeun nu paling dipake ka bendu ku ka ulama eta adalah al-jahilul fasiku al-karim jelema bodoh jelema fasik tapi barahan kan bisa gitu cek kan tidak bisa kiai anu pelit kumaha dipake ka resep kiai pelit mah engke kadituna gampang diolah lantaran pelit mah engke nyana embung mere jadi hook karena duit ketika ke aya bantuan di pamarentah gampang nyana narimana bantuan ti judi nyana sok daek bantuan itu perugu nyana sok daek lamun geus daek tarima kos kitu kapan dunia mah sumun kotil racun babari kiai mantak loba nu ngagolepak jadi kiai tapi lamun jelema pasek barahan esek cek nyana kurang emang ai barahan make ka ieu dibere jelema kabeh ngadaroakeun ketungtungna hese cak iblis teh ieu digodana sebab nyobong ngadoakeun biasa malah kabeh jelema nu fasik tapi barahan akhir hayatna bagus biasa saroleh cak iblis teh mata kula mah lamun aya jelema fasik barahan greget cak hese digodana mata lurah sanajan bodoh beberean menangna tolol eta dulu tolol sebab iblis ge kos kitu tah nah ieu kiai anu koret nu ngerti koret balari cik iblis itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nya ulah ngomong saja nai leuwih meureunanan teu dihitungan ngan sakit doang urang kuari jadi manusia diciptakan ku Gusti Allah salila hirup ditah ngahamba ka Gusti Allah dalam rangka ngahamba kudu dibersihan ketika urang encan bisa ngabersihan wayahna angsongkeun awak urang ka kiai angsongkeun ka pangajian
cara ngabersihan diri urang kumaha engke aya praktek-praktek ngabersihan di kiai kahiji nomor kaduana na ieu kula manggeus ulah diondang ulah diondang di mah boro-boro anu keur teresep nu resepna ge ulah silahkan ka kiai-kiai nu sajen bae kula tetep ngadoakeun kula manggeus teu pati aya waktunya jadi sakitu bae pihatur teu simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang doakeun mudah-mudahan anu disepitanana ieu dibere tereh cager mudah-mudahan ku Gusti Allah dijadikeun jelema nu mangfaat jelema anu ngabdi ka Gusti Allah ngabdi ka Rasulullah ngabdi ka indung bapakna yakni dengan singkat jadi jelema nu saleh urang kabeh anu hadir di dieu mudah-mudahan dibere bisa ibadah ka Gusti Allah bisa mantap ibadah urang ka Gusti Allah bisa bersih batin urang sehingga urang nikmat ibadah ka Gusti Allah akhir hayat urang husnul khotimah bisa mengucapkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah kita hujan kan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.